Haji unyam inyem kanu kitu ge, nu penting mah mayar, teu nyusahkeun batur. Tante, utang saya kan tinggal satu lagi. Ini diberesin, jangan lupa nanti sore dicairin ya. Nih atuh. Kebenaran itu ayah. Itu kernyanya kembang geningan. Nis? Kadieu heula. Cek teh wela, duit keur engke kumpulan jam 11 teh, pahapekeun ka urang. Nah, make dikumpulkeun ka Ece. Kan Ece mah lain ketua kumpulanna kan. Ih, ari Ece, pan tadi teh cowela teh talata. Duit keur kumpulan engke jam 11 teh, kita dikumpulkeun di urang. Hayah teh Ce, ai kitu mah. Ada nyace, eta duit geus dihapekeun ka Ece, urang mah teu nyaho dina naon. Nah, atuh menisieun, kalem we da aya tulisanna, da engke managih maka urang mah ka Ece nyaho dibayarkeun we. Ah, aman. Injeun heula ku aing ayeuna keur kabang treuing, keur si kabang. Mikiran anu keur jam 11 mah engke we lah. Mayar heula ayeuna ka si kabang. Sugan we aya ah. Nur. Yo. Cek cenining, duit setoran maneh anu keur kumpulan di RT 2 teh pahapekeun ka urang. What? Soalna ceniningna dek indit, dek nagihan heula. Keun bae da sarua urang oge wakil kumpulan. Kalah atuh cepet heula duitna. Nah, tara-tara cenining mitah nyihapekeun. Ah, Cek, bae nu urang mah teu kudu dihapekeun. Dan kege urang dek hadir ka kumpulan. Lain kitu Cek, dan umi HP ka urang teh lain Ece wae, loba. Soalna si Neng koperasina nelepon, kita datang ka imah urang. Jadi ieu teh duit teh ngumpul kabeh di urang. Apaan biasana oke sok ngumpul salarea. Henteu, soalna ieu mah nu nyokotna kepala cabang. Jadi langsung ayeuna ka imah urang. Wow. Tuh buru atuh 5 menit deui, ayeuna teh nepi ka imah urang. Hayu atuh. Hayu atuh ah, bisi kaburu ka dieu kepala cabangna, kedar geus aya di hareupeun imah. Hayu ah. Bener kitu nya. Setegenah teh. Aman euy, keur anu jam 11 ayeuna mayar. Teu engke ngadaguan sore. Aman kumaha we carana tutup lobang gali lobang mah. Oh my god. Punten Cah Haji. Mangga, terus di mana, Cek? Ah, biasa we Cah Haji, tos balik kumpulan. Lain Cek, di tempo teh. Cek mah di Senen, semet ka Sabtu, teh kumpulan. Oh my god. Masak teu lieur kumaha ari dicokot kabeh mah. What? Ih, ari Cah Haji, ari pangkatos abi mah jelema eueuh. Nya kitu we unjam injem ka dieu keur ka dieu, injem ka dieu keur ka dieu. Da lamun abi nginjem ka Cah Haji mah moal dipercaya, komo abi teu boga tandon mah. Lain Ece meuni resep-resep teuing nginjem kanu kitu. Ulah sok kitu Cah Haji, da pangabutuh jelema mah teu sarua. Cah Haji mah moal butuh, dari abi mah butuh, najan kanu kitu oge. Yes. Sok atuh Cah Haji, ayeuna mah abi mempeng keur butuh, atuh abi bere tambut ayeuna mah ku Cah Haji. Yay, embung teuing mere nginjem ka Ece mah. Oh my god. Ece mah sok kararese mayar. Patakna Cah Haji ulah sok kumang omong kitu. Da leuheung lamun Cah Haji daek nulungan ka urang, daek mere nginjem ka urang, da geuning jelema kos urang mah moal aya nu percaya keur unjam injem mah. Oh. Jeung bari nagekeun bae atuh Cah Haji unjam injem kanu kitu ge, nu penting mah mayar, teu nyusahkeun batur.